Ya tawab tuba lain zikirna hese teh kikituanana. Boh zikirna mah teu babari illallah. Illallah. Cak amun sagede ki illallah. Illallah. Teh guru tarakat tolol teh mah kos kitu. Ngariung bae asal dinusugi angel la ilaha illallah. Dinususah bae ngan 10. Itu mana yang digantung nama kiai kos kitu mah. Eta beta hese teh kos kitu hese. Takos gitu, masya Allah, supaya akur beda ke Allah, ikhlas, neangan nu ikhlas nu hese. Torekat gugur ngaguru torekat sih saminggu tamat, heran ini. Beres, ya, beres, ya. Nah, iya kuari ente geus datang ke Daulah Sugro, nah iya kuari geus datang ke Kubra. Saminggu tamat. Ayo nu ngapingna sah. Jalai gitu toriko bati bae lagi. Ye, jadi ulah waka ditaekeun ja ieu mah lain ngaji cara amil jurumiyah lain. Ngaji teh ieu mah ngaji rasa. Jadi tingkah supaya karasa mun maca sholawat supaya karasa seakan-akan Kangjeng aya di hate. Mun urang zikir ngaji rasa supaya karasa Allah aya di hate. Jadi supaya ngeunah entah aya babacaan ngeunaheun mun maca Quran ngeunah karasana maca sholawat ngeunah salat nu mantak salat de Allahu akbar nya bangun eueuh kacape atuh ngeunah urang mah 2 rakaat 3 rakaat 4 rakaat aja bae ngang hunjar kieu aja olahraga bae di masjid ke salat teh deuk salat kayak kikieuan heula. Allahu akbar. Beres aja bae ngedeng. Di Mekah eta kos dari itu. Lain hayu salat ganjaranana 100.000. Masya Allah. Lain lobakeun salat henteu pan. Pura-pura zikir geuna. Tunggu batur adzan hudang nya henteu. Ku husu-husuna. Orenganan bola mun ditandean maya saember mangacai. Aya ku ada gejelumana di dieu. Nah, ieu cerita para ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Engke kumaha tah? Ku tajem-tajemna pemikiranana, akalna, henteu dicampuran ku makhluk jeung dunya caan. Diberelah ku Allah masyiah nyaho kana hakikatna sehingga dibere ilmu toy aya nu teu dibere aya nu dibere tah kumaha Allah bae merena aya anu lempang ka Mekah salengka 2 lengka dan lain sebagainya aya anu neuleuh kana hakikat dibere informasinya ngan teu meunang ngabejakeun anu Iza qalat Hazami fasaddiquha fa inna ma qalat Hazami. Di mana Nyi Hazami ngomong dina Alfiyah benerkeun lantaran anaon nu diomongkeunana bener bae. Saminggu ka hareup diomongkeun bener, sabulan ka hareup diomongkeun bener, satahun ka hareup Nyi Hazami mah mun ngomong bener bae. Eta seorang waliyatullah awewe aya baheula ngaranna Nyi Hazami. Asalnya ngomong benerkeun. Nu mantak Imam Sibawe dijuluki Nyi Hazami. Sebab naon nu diucapkeun ku nyana cak nyana meunang-meunangkeun bae geus Imam Sibawe mantap jejegut ahli nahu adalah Imam Sibawe disarwakeunana jeung Nyi Hazami seorang waliyatullah idza qalat Hazami fasaddiquha. Nah eta jelema nyawa nah ieu ge komo Tuan Syekh Abdul Qadir komo Imam Abu Hasan Asyadzili dan imam-imam nulai urang nyaritakeun boro-boro Tuan Syekh Abdul Qadir carita Ki Umar Rancalang bae geus pohara carita Syekh Asnawi geus luar biasa geus komo Syekh Mansur mah lain lalagaan geus sakecap nyata jasa kunaeta bersih mata hatena nah ieu ge aya zakar ba'dul arifin min ahlil kasfi wat tamkin annahu yanzalu fi kulli sanatin 300 alfi baliyah wa 20 alfan minal baliyat ba'dul arifin yakni sebahagian ahli ma'rifat wali berarti min ahlil kasfi wat tamkin
nyana nyaritakeun diturunkeun unggal tahun dina poe Rebo akhir disebut Rebo Wakasan 320.000 penyakit. 320.000 penyakit diturunkeun malam Rebo. Wa kullu dzalik fil yaumil arbi'il akhir min syahri Safar. Nah, Rebo nu bakal datang, Rebo akhir bulan Safar disebut Rebo Wakasan. Hari Minggu, Senin, Salasa, Rebo, ngahenen karasa jero. Siapa sok aju ka mana bae? Aduh. Eta ge beunang dikolot ai utang hitung teh pan Senin, Salasa, Rebo. Kolot eta bisaan bae ngahenen karasa jero. Hih sok aya tungtungan kitu. Terus bae ka dieu nah, bogan diturunkeun aja nu kitu. Ijazahna baheula. Fayakulu dalikal yaum ashaba ayyamis sanah, maka di poe Rebo eta pang berat-beratna poe dina satahun. Guys, di dinya aya penangkalna meunang ti Allah. Kumaha carana? Salat 4 rakaat. Yaqra'u fi kulli rakaatin minha ba'dal Fatihah surah Inna a'tainakal kautsar 17 marrah. Rakaat awal Inna a'taina 17. Rakaat kedua Al-Ikhlas khamsa marrat, rakaat katilu dan selanjutnya. Ngan mun aya nu ngajak di perumahan, di masjid, di mushola, di sekitar urang ulah milu. Bid'ah. Kok bid'ah sih kiai ngabejakeun jelema-jelema nu khusus lah nu salatna urang mah ulah. Geus ngeunaheun ku urang mah dita ulah salat. Ngeunaheun sok maksa. Bisa henteu tungtung nama lain katangkal eta teh penyakit entahan nya mengondang penyakit ulah susul aja jelema khusus ulah urang kecuali anu mampu nya nangis nyaho eta mah nyanggakeun sadaya-daya ngan urang mah tetep ulah milu besi aya ajakan-ajakan ti masjid ti lembur mana ti billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wa tathbutul qasamatu fil qatli lan tetep opoh al-qasamatu persumpah fil qatli ing dalam pembunuhan bimahali lausin kalawan panggonan atawa ing dalam panggonan laos wa huwa lan utawi laos qarinatun iku qarina lisikil mudai kadue bener wong kang dakwa bian wujida qatilun fi mahilatin kalawan yen tahti nemu sepuh qatilun kang den pateni dalam panggonan qaryatin sagiratin li'adaihi atawa kampung kang cilik kadue pirang-pirang musuhe qatil au tafarraqu anhu jamun atawa narima pisah-pisahan saking qatil sapa wong akeh walau taqabala sofani lan lamun silih adep-adepan sopo barisan loro likitalin kedue perangwan kasyafuan qatili lan narima inkisaf ya sofani saking kanden bunuh fa indil
tahama kitalun falausun maka lamun narima campuh apa peperangan maka utawi laus bihaqi sofil akhir ikut teteping dalam hake barisan kang wa ila yaltahin bihaqi sofihi maka utawi laus ikut teteping dalam hake barisan hadatul adli lausun lalu tawi nyaksiakeun wong adil iku laos wa kadzabidun wa nisa'u wa kadzal iku kaya ikilah adli utawi abidun pirang-pirang hamba au nisaun atau pirang-pirang wadon wakil lan ucapakeun apa yustaratu syaratkeun opo narima pisah ya kau qasakotin wasibyanin wa kitu kufarin lausul bilasohi utawi ucapan pirang-pirang ongkang pasek dan pirang-pirang bocah nu teu mau kita mangahararan bae aku paring lan pirang-pirang kafir nu mantake mararondok atus jadang naon atuh waktu lain pake mararondok pake ngahunang-haneng kos kupodia we lausun iku laos bila sohi dalam munggu kaulaso sakumaha anu kusim kuring dijelaskeun minggu kamari bahwa dina minggu ieu urang ngamimitian donatur pikeun acara haul perlu dikanyahokeun supaya urang mantep ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala hiji urang iman ka Allah dua iman ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selanjutnya nomor kahiji pisan urang kudu iman ka Kangjeng jeung kudu cinta dibentukeun kurang ku babacaan maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deuk nu mana bae maca sholawat jumlah sholawat 4444 urang kakarat talar hiji 4444 kakarat talar hiji atawa dua jadi lobaan keneh nu geus katalar ta lobaan uncan asana moal katalar kabeh dipaksakeun ge datang ka di kubur moal bisa tak nomor hijina sholawat mah eueuh deui ialah maca dalailul khairat dihizib-hizib ngan kudu ijazah poe Jumat ti dieu ka dieu poe Sabtu ti dieu ka dieu poe Minggu ti dieu ka dieu kudu ijazah teu meunang sabaca-bacaan cenah deuk dibaca bae sholawat ieu loba nu kajadian haju ngahaneng ditanya boro-boro ku batur ku pemajikanana ge teu daek ngajawab mabok sholawat jadi sholawat di loba teuing mah mabok saruha bae ulah
kula wanitip ulah dibaca eta dalail lamun can ijazah sebab keras mencara obat mah milikna ieu model ektasi jadi ieu mah asal dileg-leg atuh geus aju molotot mun cara rokok ieu megele ganja ulah urang lamun sayur bae tadi ganjaan model di Padang di Aceh sayur tadi ganjaan keur ngadahar keneh haju berat bae mata hayang es kuat eta kekarak segerintil lamun dihisep waduh dunia lenyap urang asa ngapu asa jadi raja asa doang atuh henteu bantak haram ieu ge maca bangsa dalail teu diijazahkeun heula lain hiji lain dua walah wah weuleuh ulah ahli-ahli Allah lah nu neruskeun perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para khulafaur rasyidin para sahabat dilanjut ku para tabi'in terus di zaman a'immatul arba'ah Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Dilanjut terus ke tahun 500-an. Zaman Tuan Syekh, zaman Imam Ghazali. Terus dilanjut ke belah di urang mah zaman para wali-wali sana. Terus dilanjut ku al-ulama warasatul anbiya di urang aya Syekh Maulana Hasanuddin Banten nu geus teu asing deui di Banten Babad Banten tuluy anakna Maulana Yusuf dilanjut terus ka dieuna ku para ulama-ulama Allah nu henteu berbau Golkar berbau partai hatena benar-benar hiji beli i'la'i kalimatillah ulah asup partai kudu tanpa asup partai acak-acakan panjenengan kitu amat teu kaharti aing mah moal kaharti Gusti mah sia mah ngajina genundutan baik dek kaharti di mana tuh ongko cenah ulah asup partai ongko kudu asup partai asalnya anti jero partai berjuang ulah cara kiai Golkar hayang duitna hayang pamerekna hayang pangagung eta nu ulahna sebab tanpa asup partai secara praktis orang eleh ku batu tapi ketika orang asupna asal-asalan jadi ngarusak kumaha sih cenah kieu kitu we pokona mah sia mah emang teu kaharti balik we sia mah mending ka ditu emang sia teu kaharti bae naon ge kudu kitu bila perlu nyieun partai jangan dobrak kebatilan ngan hese jasa neangan figur neangan sosok anu ikhlas tanpa dibarengan ku ikhlas moal beres boro-boro berjuang di negara cacak-cacak khusus di agama hese modek ngadirikeun negara dek diganti ku urang ieu dasar-dasar negara make dasar-dasar Al-Qur'an kudu ngan diperlukeun ikhlas sabar jadi
kudunya sebenarnya orangnya partai tikuari jangka hareup usulkeun PKB geus aya mungsrut petilu 2 kali mungsrut PKS 4 mungsrut pan mah lain mungsrut teh mah odol-odolan mah guys bintang bulan komo bintangna di mana bulanna di mana aja je partai-partai Islam tah ieu encan katingali bergerak nah sebab teu ikhlas pada ngabogaan kepentingan setungtung pada ngabogaan kepentingan di luar ketentuan moal ngahijina naon ngahijina dina eta bae diunti aya be unti ayo eueuh unti neangan atuh emang nu dimaksud ge unti atuh geus we ka ditu da jadi kunti nah ieu lamun urang mantep mah nyieun partai sok geura dipangmikirankeun coba urang nyieun partai naon hayu asal lillahi ta'ala ulah aya unsur-unsur naon karak dinya mantep wah cenah kiai hese ulah ya sama tuh ulah neangan nu ikhlas teh boro-boro jangan dirikeun agama nu mantak kuari perang eleh teu ikhlas lamun urang ikhlas wow la ilaha illallah hiji ikhlas jeung la ilaha illallah sajuta teu ikhlas timbang di akhirat nu hiji bakal leuwih berat tibatan dunia jeung isina dunia jeung isina ditimbang jeung la ilaha illallah hiji ikhlas beratan keneh la ilaha illallah sajuta la ilaha illallah tapi teu ikhlas gitu kene maca sholawat eueuh nanaon salat tu ikhlas 2 rakaat doang jeung 1000 rakaat teu ikhlas bakal beratan nu 2 rakaat 2 rakaat salat ikhlas ngambai ka handap 1000 rakaat tapi teu ikhlas apung-apungan kitu perbandinganna rakaatani 2 rakaat ti jelema ahli Allah eta leuwih ngaberatkeun timbangan dibatan abid banu sok arari ibadah barari biasa pikih doang eta kan keterangan loba jasa mantak ku ikhlas mah bakal menang nanaon di zaman Kangjeng Nabi saeutik kan sahabat ikhlas menang zaman tabiin saetikan naon Islam ikhlas menang urang kuari lantaran teu ikhlas ngadenge peperangan eleh teu ikhlas tapi lamun ikhlas masyaallah pokoknya bisa dibuktikan aya nu hese ge urang ikhlas insyaallah babari diomongkeunana hese dilaksanakeun tumantak coba teangan ikhlas ku cara kumaha bae dibentuklah ku ahli ikhlas supaya mantep ialah thariqah ieu teh janga ikhlaskeun geus bisa ikhlas teu kudu asup thariqah teu kudu asup thariqah teh penemuan ahli ikhlas geus saha anu nyieuna nyanalah anu dipake ngaran Imam Syafi'i boga ikhlas boga thariqah Syafi'iyah Imam Maliki thariqah Malikiyah Imam Ghazali Ghazaliyah Tuan Syekh Abdul Qadir Qadiriyah Imam Naqsabandi Naqsabandiyah Imam Rifa'i nuduhkeun kieu ieu carana Rifaiyah Imam Tijani Tijaniyah terus misalnya Haji Pendi bisa nuduhkeun Haji Pendiyah geus bae kitu misalna ikhlas dan dagang karungna Pendiyah aduh
eta penebuan teh nuduhkeun cara-cara ikhlas bisa dipertanggungjawab lantaran kabeh ge akur ti Kangjeng Nabi. Ti Kangjeng Nabi ngan ti Kangjeng Nabi mah teu dipraktiskeun sebab langsung kabelah dieuna mulai ti sahabat ti tabiin dibentuk aya zikirna aya tafakkurna aya muraqabahna aya khidmahna macak cek Tuan Syekh Abdul Qadir hei manusia ulah suuzon sakali sapoe atau saminggu atau sabulan milu gerajeng kula diuk babarengan engke bakal kapanggih ngeunahna ibadah sapoe bae can kapagi sapoe coba saminggu can kapagi saminggu coba sabulan engke ge bakal kapanggih aya beda perasaan batin ulah zahir bae coba do diurusan teh batin coba urusan coba bisa sapoe ge sapoe teu bisa sapoe saminggu coba teu bisa saminggu sabulan coba datang ka kapanggih ku kula dek dituduhkeun hayu milu jeung kula diuk babarengan asal ulah nundutan lecak jana teh sebeuting wuduk silaka ke gara-gara cek Tuan Syekh kula lain sombong dek nuduhkeun dek diajak ka Allah lantaran kulana geus wau jeung Allah fokus di urang we hayu urang ka bupati hayu sia ki aing geus wau jeung bupati hayu aing geus wau jeung gubernur atut hayu geura ku aing diumrohkeun sia hayu geura ge dimunggah hajikeun dibangun engke ge mungsrut geura sia diajak orang ka presiden lantaran geus wau urang lamun aya jelema ngajak ka presiden nyandana teu wau siap aya geuleuh tampiling ku aing sia ngajak aing tuh aing geus wau urang geunah diajakna ka dieu bahkan atuh aman bahkan diaping deuk ka presiden teh wih ngeunah geus kontek-kontekan jeung nya ya bapak ada di mana ini warung kopi oh iya presiden lagi di warung kopi iya bohong berarti kita presiden masa presiden nongkrong di warung kopi emang presiden lain jelema jak presiden oh atuh boleh bengan atuh teu boga muruah satahap atuh orang pasar mah barang dahar di pasar tuh masalah tapi ustad badahar di pasar di masalah wih udah ustad dahar di pasar nangtung di daharna jadi masalah ayo orang pasar mah tugas tadi masalah gitu jadi sama kom nah ieu deuk jaritakeun ahli Allah nu ku urang ku ari deuk dihaulan adalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al lobalah para habaib nu nanya kenapa sih Pak Kiai maulidan enggak dibesar-besarkan kok haul Tuan Syekh dibesar-besarkan maulidan mah unggal lembur hayu terus eta ge sarua di dieu maulid di dieu mun dihijikeun gede lantaran merasa memiliki kabeh pada hayang ari haul mah kan aya aturan-aturanana jadi ndek bae ge mangga ngan lepas ti aturan bakal moal aya nu daraekeun sebab patalina khusus jeung batin hiji nu nyekelan haul mah ulah hayang kampamerena pan hese tah pan hese ieu mah ongko haul Tuan Syekh ongko nyana lumayan jadi sakeuna ieu kajian dapur mah sia bakal anggeus sakali dua kali moal aya nu nerus moal aya nu hayang-hayang antaran eta tah di jerona ulah yang bahkan kudu berkorban ti heula mentak loba nu ngayakeun haul haji ngeusan bae kunaon atuh menangna 10 juta nu 5 juta ka kantongnya pan eta kos kitu pan bolon eta kos kitu teu meunang tah ieu syarat-syaratna loba mentak lamun teu anggeus nyana ijazahna atuh mal beres
Pakistan mentek kudu make ijazah maulidan mah bebas nah ieu ahli Allah nuku urang neuk dirayakeun mentak lamun batur hajat nanggap orkes biasa urang nyumbang abeh kana bareng maksudnya yuk keliningan jaipongan aing nyumbang tah 1 juta 2 juta 3 juta maksudnya nyumbang pokona di akhirat mangke ulah siapa ya kana neraka aing ge milu atuh peduli pantah nah ieu ge urang peduli ahli Allah urang supaya kabawa ku ahli Allah jadi akhiratna ahli Allah lempang dina cahaya ikhlasna nuku Allah engke ditahan ulah waka ka sorga coba tungguan heula mana nu baheula milu nu baheula peduli ulah waka ka sorga ulah tahan cahaya nanggeus ngemprai yauma yas'an nuruhum dina poean nyana leumpang di jero cahaya ilmu jeung ikhlasna maka nyana geus hayang ka surga ditahan ku malaikat ditahan Allah ke tungguan heula cak Allah melalui malaikat beusi aya murid-murid anu baheula milu engke tinggalin waduh nyana nangtung digopay kadi saya iya aja pendik weh sono iya enggak pernah ikut ini mah aduh di sono ih cakena ieu ge milu ngaji meren teu henteu ya milu mah milu pangtukangan lah di ditu tah eta pan ngeri urang di kitu-kitu nah ieu ge urang dijikeun Imam Rifai, Imam Tijani, Imam Naqsabandi dan lain-lain sebagainya ngapada-pada ngabogaan bendera wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara digiring jenengan nu iman ilal jannati ka surga zumara kelompok-kelompok kapilah-kapilah rombongan-rombongan libatkan diri urang deuk melalui rombongan mana ajeuna kula mah boga bendera koneng atuh Allah saya siap percaya apa kali ya geus cenah kula percaya di Golkar ayo geus pokona mah babarengan ke lempangannya nama ti polese gulimpang wah cenah ge ulah sok kitu endeu kitu bae aing endeu kitu bae kadele di dunia na ge sing gulimpang kiai nu ka Golkar tan ngabenerkeun ekstrim tah mah nah ieu urang deuk ngarayakeun seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala maka babarengan kula mah mentana petakeun ikhlas boga cenah ieu duit deuk sodaqah 10.000 teh ikhlas ulah bogana 100.000 ikhlas eta bae daripada 10.000 teh ikhlas maning nu ikhlas 100 dibalik tadi teh si ngomong deuk sababana ge ikhlas boga duit 1 juta ikhlasna 100.000 boga duit 100.000 ikhlasna teh 10.000 boga 10.000 ikhlasna 1.000 boga 1.000 ikhlasna 100 geus bae pokona mah jadi teu kudu peureum teu kudu ikhlas tah balangkeun beda suarana ge kelecring ditoel ku babaturan pan si masa sada ikhlasna sakitu geus bae geus pokona nu ikhlas bae ulah datang ka mere 100.000 datang ka imah ngirisan cak pamaji kunaon ka aduh kakak inget bae mere 100.000 can nyorang kakak mah ye mere 100.000 coba aya 7 angin tau emang nya kakak asana paranas tiris ye sodako 100.000 daripada 100.000 haju paranas tiris mendingan 1.000 bae ikhlas kak udah
pokoknya bungaheuna mah ti mantas gaji sedekah tadi kakak mah ikhlas bara duit 1000 paingan atuh teh bakal ikhlas ka eta ge kombali meuli rokok cek dia kadijakeun bae Gusti meuli rokok aya kombalina geus teu dideule-deule di kadijakeun duitnya sabaraha duit 10.000 meuli rokokna 5 aleuh 10.000 meulina 5 jadi sabaraha tah sasana eta masih kadijakeun tah paling geus 1.000 2.000 geus loba omong ikhlas penting di aku baik ku Tuhan Syekh kecekuan saya teh ieu saya ya abdi nu sidok teh sanes sabaraha duit 2.000 belah ditu kecekuan saya teh kue kuari mah make bendera anu 10.000 nu 100.000 belah dieu nu 50 belah dieu anu 10.000 belah dieu nu 1.000 mah geus di mana bae nya lah geus di mana bae ya Allah ya Rabbi Karim komo tamanu sagala geus ngondisikeun hewan dan lain sebagainya alhamdulillah unggal tahun aya nu geus peduli kitu ya sapi ya munding dan lain sebagainya kitu nah ieu keur carita penerus penegak agama Allah Subhanahu wa ta'ala terus eta kakuari negakeun agama lamun teu ikhlas acak-acakan bae engkena beda ngomongna guru aya ikhlasana haram cak kajen kokoman haram cak aing haram beunang saminggu dibere eta teh haram budak haram dibere di budak eta haram sebenarnya mah dibere di eta mah terserah sararia eta mah terserah tah atulah aya keteranganna ieu eta kiai lamun geus kos kitu tah berarti itu mimiten budak kredit teh haram sia aya bae budak kredit teh lah pertimbangkeun heula berkati lo lah tu aya ieu keteranganana milu kanu ngameunangkeun bae si ulah hararesep kiai ai keur ieu haram ai kuari kitu loba omong tadi beres sekupit tah ku sorum oh paingan asana ieu mah kieu mah lamun dibere apansa meureun dakwah kitulah kira-kira jadiana ngahayu-hayu eta kiai oplo eta kitu kiai teu boga ikhlas lantak ge teger jelema nu boga ikhlas mah teger terus di dunia ieu anu teger gembangkeun agama nu boga ikhlas asal teu boga ikhlas mengpeleh tayelah ahli ikhlas disebut para wali-wali Allah terus datang ka kuari terus hajudek durunkeun ilmu kawalian atuh siapeun jasa guruna baik nu geus maot maupun nu harireup keneh ieu ilmu teh deuk dibikeun ngan saha nu kuatna ieu saha anu siap masyakat siap ngabedakeun kahirupan nu biasana peuting teh hees ieu mah supaya hudang heulah kitu bae heula siap tanti tah batur bakerek nyana mah nonton bola hudang weh siap teh mah kiai cajak kiana teu kudu dibejaan tangkorak sia meureunana pugu eta nu ngundang tsunami ieu mah siap batur kerek nyana mah hudang tafakur ka Gusti siap kitu heula siap henteu batur mah gagayaan nyana mah cumplang-campling lain teu kabeul memehna ieu memeh husul ilallah jadi kudu dirobah watekna ieu mata hayang leuleuh nu indah-indah tutup ulah ceuli hayang ngadenge numer-numer ulah mata hayang ngahes bae oper urang tadina ieu sungut teh daek babacaan dibere babacaan bae ieu dirobah siap henteu model kos kitu nu tatadina nyana teh embung jasa kahujanan antep awak supaya kahujanan kok bisa kitu sih dirobah
mual jadi khariqun lil adat mun nyana henteu ngakhariq-khariq keula dirina ngarobah perwatakan ieu watak urang teh hayangna sebeuh bae robah ku urang supaya lapar bae eta doang teh deuk siap tah henteu kikituana mun urang kawin-kawinna dititah bae sanajan deuk mengarah kawalian ge kawin mah dititah bae ngan urang teh lamun kawin mah ulah kanu bogoh tuh pan sia embung kan embung bogoh jasa ka ieu ngan kulantaran ieu mah bogoh mah watak teh mah birayu watak ieu mah aya awewe hiji umurna geus 45 tahun encan kawin nah ieu parawan namangan geus 45 tahun berarti kan aya kekurangan di dirina mungkin hideung mungkin pengek mungkin bae jebleh mungkin dan lain kemungkinan deuk ka Allah mah ieu aya nu geulis jasa ieu nu jore jasa pan watak urang mah hayang ka nu geulis milih nu jore tuh kan sia mah embung lain mah sakeun kajenting teh jadi wali aing kajenting teh jadi wali ge sakeun kunaon atuh amper teu naik cenah kos kitu mah siapa mikiran amper bae Pak aduh Masya Allah tak eta hese tak kos kitu hese nah ieu cacarakan jadi wali teh ya ulah nurutin perwatakan kan hese tak kos kitu jam hiji keur meujeuhna ngeunah watak urang ngeunah jasa hese udah nu mantap kudu aya pembimbing khusus bila perlunya na di harapan guru jam hiji udang sia mandi mano cenah tunu mandi sia mandi salat dipaksa dicarekan entek cik tuan Syekh Abdul Qadir sapoe bae milu jeung kula atawa saminggu hayu lain titah dahar milu sapoe teh dek dibere jangan jeung dek ditembongkeun cara-cara ka Allah ieu sia aing deuk ka Allah mah kieu yeuh jadi nyontoan nyanan deuk ka Allah nah ieu babacana ieu carana ieu kieu diukna kieu nangtungna kieu dan lain sebagainya ayo coba praktekeun bener engke ge lain deui ketika orang zikir tegep sukuna nu kenca ka jero nu katuhu kaluar rada diasupkeun ka jero tindihan saeutik ulah robah leungeunna di luhur di dieu aya dua rupa aya anu okos tahiyat akhir diuk teh aya anu kos sila ti Kangjeng Nabi na aya keteranganana ngan qadiriyah mah milih sila sok geura sila peureum seakan-akan ulah neuleuh dunia peremkeun geura perem ieu berarti peremkeun mata hate kana dunia pencerongkeun ka Gusti Allah sok geura mulayan zikir sesuai jeung aturan napasna kakarak geus sahiji dua grebeg naon tah ulah beunta ulah moal aing moal beunta besi pocong tungtungna mah beunta henteu babacaan henteu iya diatur cara oh lantaran kieu ketika urang salat ye thariqah ye Allahu akbar mulai tahareudang tah di thariqah mah hareudang teh watek sebab kahayang nafsu sebab si kahayang nafsu sia mah tiis geus dicoba ku Allah dihareudangkeun tegerkeun eta hareudang mah ieu adalah watek sia nafsu nu bertentangan jeung watak ketika dibere hareudang nafsu sia teh hayangna tiis eta mah biasa tahan di ka Allah keun Gusti ja abdi nu Allah panas ge ti Allah hareudang ge ti Gusti lah dek di ka Allah keun bae tah keur ngaji mah bener coba sia salat hareudang geus bae ieu si make bajuna cekna kandal deui buka ku aing dah make kaos rin sahabak lah eta dibere ta cara-cara Allahu akbar tengah penting ulah aya kipas ulah aya na ulah make salat urang mah panas tel khusus henteu kipas ngagelenggeng bae eta lain kitu tafakuran ka Gusti
berarti watak abdi teh hayang tiis dilawan ku urang syarat-syaratna ulah robah awak teh mun nangtung ulah aya robah saeutik aja dilawan ku urang panas teh hareudang dilawan watak teh mah hayang ke sarakaat 2 rakaat tah urang takbir deui dirobah ku Allah tiris model eta model bos kitu teh dibere tiris jipan jadi tiris ya. Nah, tiris teh age aya katirisan teuing mah ieu watak hayang panas. Nah, kumaha ieu carana supaya hayang panas? Ulah make simbut, ulah make jas. Tiris ti Gusti Allah. Watak urang embung kana tiris hayangna sedeng. Da kitulah perwatakan urang engke kebal-kebal eueuh tiris, tenang, tentram, bakalna asa di mana urang ku ngeunah-ngeunah teuing. Kos gitulah tang ngalawan eta tah ketika panas ulah make kipas ulah make AC lawan ieu mah watak urang ngalawan watak we ketika urang lapar hayang dahar watak mah kos kitu ulah sia bros laparkeun meunang bae 2 poe siap kuburan ieu tetep urang dahar kudu nginum kuna ukuran bae ukuran jam ibadah eta thariqah teh kos kitu lain sakadar zikir diikhlaskeun ka Gusti Allah praktek-praktek eta lah nu hese ketika urang lempang neuleun nu geulis kan ari geus ditapakuran mah ku urang hei mata sia resep ka nu geulis kan watak eta satungtung watak sia dihayukeun moal luhur sia malengos urang neuleun nu jore urang gajebian kan hei watak eta goblok sia deureun jujore tadi nu geulis aya resep kuari nu jore aya bendu eta watak urang istighfaran astagfirullah Gusti ampura mata abdi encan kuat abdi ngalawan watak mata ketika neuleun nu geulis ngarenghap ranjug hayang nanyakeun nomor HP-na ketika nu jore ngarenghap ranjug embung jasa dibere nomor HP-na ge jangaon watak ketika terus bae diistighfar itu makhluk Allah ieu makhluk Allah Gusti ieu teh nang Gusti aya hikmahan jeung aya rahasia Gusti abdina bae ieu teh anu menanggapi jeung nu neuleuna encan bisa bere abdi kakuatan Gusti engke ge sarua bae neuleun nu geulis neuleun nu jore lain geulis jeung jorena nu dideuleu adalah pada makhluk Allah pada endeka Allah beda geus tak eta thariqah teh lain zikirna hese teh kikituanana boh zikirna mah teu babari illallah cawamun sagede ki illallah eta guru tarakat tolol teh mah kos kitu ngariung bae asal dinu sugi angel la ilaha illallahna dinu susah bae ngan 10 teu mah digantung teh mah kiai kos kitu mah eta beta hese teh kos kitu hese teh kos kitu masyaallah supaya akur bae ka Allah ikhlas nah ieu neangan nu ikhlas nu hese torekat gugur ngaguru torekat si saminggu tamat heran ini beres ya geus beres ya nah ieu kuari ente geus datang ka Daulah Sugro nah ieu kuari geus datang ka Kubra saminggu tamat aya nu ngapingna sah jalai gitu thariqah bati baheula ge ye jadi ulah waka ditaekeun ja ieu mah lain ngaji cara amil jurumiyah lain ngaji teh ieu mah ngaji rasa jadi tingkah supaya karasa mun maca sholawat supaya karasa seakan-akan kangjeng aya di hate mun urang zikir ngaji rasa supaya karasa Allah aya di hate jadi supaya ngeunah entah aya babacaan ngeunaheun mun maca Quran ngeunah karasana maca sholawat ngeunah salat nu mantak salat de Allahu akbar nyanda bangun eueuh kacape atuh ngeunah urang mah 2 rakaat 3 rakaat 4 rakaat aja bae nyang hunjar kieu aja olahraga bae di masjid kayak sholat teh deuk sholat kayak kikieuan Allahu akbar beres aja bae ngedeng
di Mekah eta kos gari itu lain hayo salat ganjaranana 100.000 Masya Allah lain lobakeun salat henteu pan pura-pura zikir geuna tunggu batur adzan hudang nya henteu ku husu-husuna orenganan bola mun ditandean maya saember mengacai aya ku ada gejelumana di dieu. Nah, ikir cerita para ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Engke kumaha tah? Ku tajem-tajemna pemikiranana, akalna, henteu dicampuran ku makhluk jeung dunya caan. Diberelah ku Allah masyiah nyaho kana hakikatna. Sehingga dibere ilmu toy aya nu henteu dibere, aya nu dibere tah kumaha Allah bae merena. Aya anu lempang ka Makasalengka, dua lengka dan lain sebagainya. Aya anu neuleuh kana hakikat dibere informasinya ngan teu meunang ngabejakeun anu. Iza qalat hazami fasaddiquha fa inna ma qalat hazami. Di mana Nyi Hazami ngomong dina Alfiyah benerkeun lantaran anaon nu diomongkeunana bener bae. Saminggu kaharep diomongkeun bener, sabulan kaharep diomongkeun bener, satahun kaharep Nyi Hazami mah mun ngomong bener bae. Eta seorang waliatullah awewe aya baheula ngaranna Nyi Hazami. Asalnya ngomong benerkeun. Nu ngantak Imam Sibawe dijuluki Nyi Hazami. Sebab naon nu diucapkeun ku nyana cak nyana meunang-meunangkeun bae geus Imam Sibawe mentak jejegut ahli nahu adalah Imam Sibawe. Disarwakeunana jeung Nyi Hazami seorang waliatullah idza qalat Hazami fasaddiquha. Nah, eta jelema nyawa. Nah ieu ge komo Tuan Syekh Abdul Qadir, komo Imam Abu Hasan Asyadzili dan imam-imam nulai. Urang nyaritakeun boro-boro Tuan Syekh Abdul Qadir carita Ki Umar Rancalang bae geus pohara. Carita Syekh Asnawi geus luar biasa, geus komo Syekh Mansur mah lain lalagaan geus sakecap nyata jasa. Kunaon eta? Bersih mata hatena. Nah ieu ge aya